Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami simkuring Muhammad Saserendiana sareng rancangan simkuring nyaeta Dadi Hermawan di kelas 12 IPS 2 SMA PGRI Parakan Muncang. If you can't learn to run with the pack, one of these days you'll be someone's dinner. I can't help but notice there's this strange odor today. I must think it was some kind of man cub. The cup is mine. You want to protect him? I will have you all in my teeth! I don't want to see anyone get hurt. The only way we can save him is if he goes to the man village. Why does the tiger hate me so much? Down. Run, Mowgli! Never forget, no matter where you go or what they may call you, you will always be my son. You say you want to go to the man village. I say you could be a man right here. What are you doing so deep in the jungle? Stay away from the boy! He's mine! Did you think I would let you grow old? I'm Mowgli, and this is my home! Come on, Mowgli, let's be on our way. But I'm helping Baloo get ready for hibernation. Bears don't hibernate in a jungle. Not full hibernation, but I nap a lot. Dina video tadi, kuring bade ngabahas ulasan film anu judulna The Jungle Book karya Jon Favreau. Berikut mangrupikeun bahasan ulasan film The Jungle Book. Nu kahijina nyaeta ya identitas film. Kahiji nyaeta judul The Jungle Book, kadua genre fantasi, nu katilu sutradarana Jon Favreau, kaopat produser nyaeta Jon Favreau sareng Brigham Tyler. Nu kalima ya distributor nyaeta di Walt Disney Studios Motion Pictures. Nu kagenep durasina 105 menit. Katujuh liris tanggal 4 April 2016 di Theater El Capitan. Sareng 15 April 2016 di Amerika Serikat. Sareng tanggal 8 April 2016 di Indonesia. Nu kadalapan negara asal di Amerika Serikat. Sareng nu terakhir bahasa nyata bahasa Inggris. Nu kadua nyata ya aktor jeung artis di film The Jungle Book. Nu kahijina nyata aya Neel Sethi salaku Mowgli anu boga peran protagonis. Nu kadua ya Ben Kingsley salaku Bagheera anu boga peran protagonis. Nu katilu ya Idris Elba anu salaku jadi Shere Khan anu boga peran antagonis. Nu kaopat aya Lupita Nyong'o salaku Raksa boga peran protagonis. Nu kalima ya Scarlett Johansson salaku Kaa nu boga peran antagonis. Nu kagenep Bill Murray salaku Baloo nu boga peran protagonis. Katujuh ya Christopher Walken salaku Raja Laos nu boga peran antagonis. Nu kadalapan Giancarlo Esposito salaku Akela nu boga peran protagonis. Nu katilu nyaeta sinopsis film. Di hiji leuweung di India, saprak budak leutik Mowgli dipiara jeung digedekeun ku ajag ngaranna Raksa jeung pakna dipingpin ku Akela. Nalika anjeunna jadi budak, Panther Hideung Bagheera ngalatih Mowgli pikeun diajar hirup nganggo cara serigala sareng ngalarang anjeunna ngagunakeun rupa-rupa trik manusia. Nalika usum halodo sumping, sadaya sato di leuweung ngumpul di Pitch Rock pikeun nginum cai sesana salaku bagian tina genjatan senjata salami usum halodo. Dina waktos eta, sadaya sasatoan salawasna taat kana hukum leuweung kalayan henteu saling ngamangsa. Tapi momen damai kadangu nalika macan bengal galak Shere Khan sumping kadinya.
Anjeunna teras ngambet bau manusia di jero Mowgli. Shere Khan dirina pisan dendam ka manusia pikeun tatu anjeunna ku seuneu. Ku alatna eta, anjeunna lajeng ngancam bakal maehan Mowgli dina akhir usum Halodo. Periode gencatan senjata parantos rengse. Akela sareng kelompokna teras debat ngeunaan ancaman serius anu dilakukeun ku Shere Khan. Mowgli tungtungna mutuskeun ninggalkeun leuweung pikeun ngajaga kaamanan maranehnana. Bagheera teras nungtun Mowgli ka kampung manusia anu pangcaketna. Lalampahanna panjang teu lancar. Shere Khan bisa narajang duanana. Sanajan kitu, Mowgli junun nyalametkeun dirina di tengah gerombolan kebo. Mowgli teras lebet ka leuweung langkung jero. Sareng pendak sareng piton raksasa anu namina Kaa. Oray ngabungkus diri sabundeureun Mowgli. Lajeng anjeunna hipnotis, anjeunna sangkan anjeunna pingsan. Mowgli aya dina pangaruh Kaa, sarta anjeunna ningali gambar bapana anu katela geus ditelasan ku Shere Khan. Sateu acan anjeunna ditelasan, bapana junun tapak tatu rarai Shere Khan urang ku kembang beureum nu bisa mawa cahaya jeung karuksakan ka saha. Nalika Kaa nyoba dipol Mowgli, hiji beruang ngaranna Balu narajang anjeunna sarta ngahemat budak anu masih pingsan. Mowgli lajeng wakes nepi di guha di mana Balu hirup, sarta beruang miwarang anjeunna mawa anjeunna madu dina gawir salaku ganjaran pikeun anjeunna. Kalawan trik pinterna, Mowgli junun mawa madu, sarta Balu diteundeun salaku suplai kadaharan nalika usum datang. Mowgli lajeng hirup kalawan Balu pikeun sawatara waktu. Di tempat sejen, Shere Khan brutality maehan Akela sarta nyoba memingan Mowgli kaluar tina nyumputkeun adu anjeunna. Nu kaopat nyaeta kaleuwihan film The Jungle Book. Ruang lingkup The Jungle Book pinuh ku sihir ditambah ku visual sinematografi anu endah sareng spektakuler. Nonton film ieu sigana ngajadikeun urang immersed dina aheng, enchanting jeung bahaya dunya Mowgli. Kurang leuwih 2 jam. The Jungle Book jalana kacida nyengsirikeunna jeung bisa ngerebut manah urang pikeun terus nuturkeun carita ti mimiti tempi ka akhir. Sabaraha visual CGI dibere pisan menawan, sarta salah sahiji nyaeta gambaran sato liar hirup di padang nu bener kasampak pikareseupeun tur sababaraha rada pikasieun. Nu kalima nyaeta kekurangan film. Nanging kusabab ieu versi nyata, sutradara henteu tiasa nganyatakeun secara optimal kusabab keterbatasan sapados katingali nyata. Nu kagenep nyaeta kacindekan. Kesimpulanana, The Jungle Book mangrupa carita petualangan anu bisa dilalajuan ku unggal generasi boh barudak boh dewasa. Sanaos aya sababaraha adegan kekerasan sareng momen kerugian sareng Rajapati, aranjeunna henteu ditinggalikeun janten brutal. Ku kituna film ieu can tangtu masih bisa dinikmati ku panonton ngora. Salain teh eta, aya kadeketan emosional jeung pesan moral anu bisa dilenyapkeun ku penonton. Teras seueur pisan pelajaran anu tiasa ditafsirkeun tina film ieu. Sapartos anu paling penting nyaeta ngahormatan sareng ngajaga kahirupan liar anu pinuh ku misteri sareng kaheranan. Nu katujuh nyaeta wates umur.
Di Indonesia, film ieu pikeun budak ti 7 tahun kaluhur sareng remaja-remaja di kalangan Indonesia kusabab film ieu kaasup kana film fantasi petualangan. Look for the girls with big booties, the ones with fucking double D's. Forget about the ones that just look flat. I mean the girls with big booties, the ones you'd slip your cock with ease and watch them slide up and down that pole all night.